rebutan kekawasan tunda tali jeung paranti geus lali katemah wadi nu dibawah hukum lawak rap ngangge pakaian dengan sugriwa subali keukeuh boga rasa pangbenerena rahayat kata langasara teas jiwa rasa-rasa sirna sang sobali kekeh gelap panemu nunutup ngamarudah rasa jiwa bebetah lagabangan
Irama gelar batara manusia nuka percaya perceka lan wicaksana milampah laku sarakah munganta kabur milampah tindakan nusaraka tareka mentangkeun panah angkara berkala Pemirsa SMTV masih sarang simkuring Mia Sugiyarti dina acara Banda Urang. Tang Tosna masih sarang Aari. Nah, ayeuna panasaran kumaha carana saupami aya nu hoyong ngiringan janten anggota sanggar. Nah, syarat-syaratna teh naon wae gitu. Ya. Kanggo para sepuh sadayana anu kagungan murang kalih tang tosna anu gaduh kahoyong atanapi gaduh bakat gitu. Namun saresna mah pami anu paling penting mah nyaeta kahoyong heula, kahoyong kanggo hoyong berkembang di bidang seni tari gitu, khususnya di seni tari Jaipongan. Mangga kantun dongkap wae ka gedung KBB atanapi gedung Koperasi Barokah Bakti. Alamatna teh di mana? Anu alamatna aya di Jalan Godobaya, Kecamatan Rancakalong. Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang, mohon. Kanggo latihanana tiap dinten Sabtu sareng Minggon, mohon. Atanapi tiasa buka wae di Instagram Sanggar, mohon Sanggar Tari Arimbi. Kanggo info latihan da sareng pendaftaran nu sanesna aya di Instagram, mohon. Oh gitu, tah geuning pamirsa. Ayeuna kanggo anggota sanggarna yuswa sabaraha nu pangalitna? Kaleresan ayeuna aya di Sanggar Arimbi yuswa nu paling alit teh sekitar yuswa 4 atanapi 5 tahunan, mohon. Mohon PAUD nya. Teu acan PAUD dupina mah aya nu masih alit, namun aya nu alit nama masih nunutur gitu, masih beradaptasi. Eta aya cara khusus teu kanggo pendekatan kan bonding tangtosnya kanggo tiasa disebat naon atunya peserta didik. Mohon. Ya leres. Tangtos kan mau ujug-ujug nurut gitu tah kumaha carana pendekatan ajak ngobrol atanapi kumaha? Mohon pami anu yuswana masih PAUD atanapi TK mah abdi mah biasana sok di hensokeun gitu teh. Janten pami misalna latihan pami SD SMP SMA mah kan pami misalna kedah baris kedah gitunya tah pami PAUD atanapi TK mah nu penting anjeunna keur saheula we dongkap ka sanggar gitu. Janten tidak ada aturan-aturan tertentu untuk usia tersebut gitu. Janten ku anjeunna hoyong ngiring latihan ge alhamdulillah gitu nya kasebat nama piwarang adaptasi heula gitu sareng lingkungan, penginten sareng rerencangan nu sanesna sapertos gitu. Oh gitu, mohon. Nah, kangge jumlah anggota sanggar ayeuna aya sabaraha urang tadi teh? 40-50 jalmian. Mohon 50 jalmian. Mohon, tapi pami anu terdata nama memang lebih dari 50, namun anu aktif latihan gitu, aktif latihan karena kan pami sanggar mah henteu formal ya teh, janten tidak diwajibkan janten pami misalna kadang turun naik gitu setiap latihan teh, kadang nu dongkap latihan aya 30 enjingna aya 40 teras minggu payuna jadi 20 misalna teh, janten memang turun naik gitu, tidak tetap gitu. Mohon kanggo jadwal latihan. Tah kanggo anggota kan kaleresan ieu alamatna teh di Rancakalong. Aya teu anggota anu memang ti luar Rancakalong tebih gitu. Mohon aya anu ti luar Rancakalong ti Kecamatan Pemulihan, mohon Kecamatan Pemulihan. Kaleresan kanggo sasih payun, sasih anu bade dipaju janten abdi buka cabang di Pemulihan. Saresna mah sanes buka cabang, namung
anak-anak atau napi siswa yang alamatnya ada di Pamulihan pados tetebih teuing ka Rancakalong janten pindah lokasi gitu teh latihana di Pamulihan janten anak-anak anu latihan tadina ti Pamulihan ka Rancakalong teh janten ayeuna mah entos di Pamulihan gitu nya mudah-mudahan mah aya nu daftar deui di Pamulihan gitu. Nah, seueur eta teh. Kirang langkung aya 10 jalmian mohon ti Masya Pamulihan Allah, mah. mugi generasi Mohon gitu janten. Tos kan ieu Kanggo salah sejita reka ngamumule budaya oge reueus leres pisan gitu. aduh Masya Allah. Mohon tah. Ya, bilih misalna aya anu nonton orang Pamulihan bilih bade gabung di Sanggar Tari Arimbi mangga Sanggar Tari Arimbi buka pendaftaran ngawitan sasih payun kanggo cabang Pamulihan. Kanggo ieuna peryogi disiapkeun naon wae. Anu paling penting atau napi paling utami kanggo daftar di Sanggar mah nyaeta teh kahoyong heula gitu mohon kahoyong heula namanya panginten kaditu nama nuturkeun gitu. Oh tah gitu geuning pamirsa Ari oge pamirsa sadaya kumargi waktos parantos tos teu nyekapan ku kituna simkuring oge sadaya para kanca anu mancen dambel undur pamit. Hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramean urang lembur ngelung soder nari ipi kedai haji koleng Allah beres ula ilu elak ula ilu hayu samiu rek makalangan urang emprung ula ilu elak ula ilu hayu samiu rek makalangan urang emprung gending ibing di pakalang manggung tarung di papanggung merak ini sasoderan manuk ciang jeung papanting antengna walungan gending amprung jeung harira ngagalin dengah ngarang iyan sorak mata udar ide